Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyelatokan nyaeta ngeunaan maca pedaran ngeunaan tutuwuhan jeung sasatoan. Naon ari pedaran teh? Pedaran nyaeta wacana anu eusina ngajentrengkeun hiji objek, prosesna, tujuanna, jeung gunana. Maca pedaran judulna Jawer Kotok. Ngaran ieu tutuwuhan teh Jawer Kotok. Sok dipelak di bibir imah. Daunna siga jantung anu sisina rerenggean leutik sakurulingna. Kembang kaluar tina pucukna. Jawer Kotok bakal alus jadina upama dipelak di dataran anu handap. Jawer Kotok teh ceuk urang Jawa Tengah jeung Jawa Timur mah disebutna teh tangkal kentangan. Jawer Kotok kaasup tutuwuhan rungkun, tutuwuhanana ngarambat ka luhur. Jangkungna antara 30 sampai 150. Tutuwuhan ngarambat ka luhur, jangkungna antara 30 dugi ka 150 cm. Loba jalma anu melak Jawer Kotok tujuanna pikeun hiasan di pekarangan imah. Pikeun dunia kesehatan Jawer Kotok loba pisan manfaatna lantaran ngandung bahan obat jeung mineral. Tabib zaman baheula loba pisan ngamanfaatkeun Jawer Kotok pikeun nyageurkeun rupa-rupa penyakit diantarana kencing manis, diabetes mellitus, dan lain. Diantarana kencing manis, diabetes mellitus, nyeri beuteung, borok jeung